Sup, ayo orang dahari aja ngabah ah. Ayo bah. Sono pan yo, abah ka incung selila teh dahar. Bah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aduh, Baraya ketemu lagi dengan abahnya Usup. Kebetulan sekarang makan sama Incu lagi. Saatnya ngaran teh? Yusuf, abah Yusuf itunya. Aduh, ampun euy. Nah, Baraya, jadi Usup teh seueur kagiatanana gitu. Jadi kan sekolah enjingna apa beberangna sekolah agama teras deui meureunnan sekolah agama teh ngaosnya di masjidnya. Jadi Usup teh rada padat oge gitu. Jadi simpulna Usup teh Baraya, jadi lamun dahar jeung abah teh paling oge saminggu teh 2 kali meureun waktu libur nya. Nah, waktu libur mah Usup teh sok jeung abah wae nya. Eta ge sok aya wae jeung abah ngan Usupna pan Mas Uwi sekolah di SD langsung ke agamanya. Di agama teh langsung ngaos di mana? Di masjid. Tah kitu Baraya bisi eta jadi henteu tiasa jeung Usup setiap hari. Nah, sekarang masuk makannya dengan apa, Sup? Kerupuk. Nugget, terus jengkol goreng, teri, lalabana, kacang naon, kacang pancang, sambal merah, pokoknya nomor nasi mantap putih, mantap teh teh, mantap tegepisan atuh ayeuna mah. Tah sebelum makan Baraya biasa berdoa dulu sama Incu ya. Sok Sup urang berdoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sup eueuh Sup. Aduh. Ampun Sup, sok mimitian Sup. Iya abah ya. Aduh, aya tempe namanya. Tempe ya cocoknya karena sambal Sup. Ya. Rogo dulu. Jengkol lah. Salap keren. Masian ah. Nugget itu nya. Enak nih. Usap terang nuggetnya. Sikat kerupuknya Sup. Renyah kacang hijau. Tak sama.
Mantap. Aduh. Usut tadi amang kemana? Di masjid. Masih tuh sepedahan tuh. Kemana ada sepedahan tuh? Harap. Kalau enggak, sepedahannya tengah jalan layak, tahu.
Wah, mantap namanya. Iya pan itu abah mah munda angge kalau iya itu. Biasa kieu marinya supnya. Biasa yang kok. Rasa panas sambalnya. Ayo di sekolah pan sok dibayar kan cacing tadi. Sekolah. Masak. Sok jeung naon teh jeung Nasi, ayam, naon susu. Susu. Sehat atunya. Ampun. Tempenya sikat. Enak, kacang. Kenyah. Oh, halus sengkul.
Habis tuh lah. Roti teh ho. Hok habiskan dah. Aduh. Oh, jago makan sama ya incu ya. Ampun aing. Ieu meureun resep dahar jeung abah teh nya. Nikmatnya. Nikmat atuh lawan dahar jeung abah mending mantap. Aduh, ampun. Sama batok incu teh. Terus lah eutan. Bismillah. Ada kocok heula. Oh, coklat euy. Aduh, ya incu ya. Rap tapi biar nak. Aduh. Beres. Minumna beres. Aduh, alhamdulillah geuning baraya jadi baturan ku incu teh begini mah teh dahar teh ampun ya cek-cekan daharna ala kadarna ya dengan ayana nu alhamdulillah geuninganan ieu incu marengan ieu ka abah. Ya Allah baraya tah ieu incu abah teh ieu satia ieu sok maturan we dahar lain mah. Nah sakitu baraya dari abahna Usup. Nanti lain waktu dan kesempatan insya Allah abah dengan Usup pasti makan lagi ya Sup ya. Nah, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.